Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Adui muhun urang ngadongeng deui dongeng hanca kamari nu judulna Si Utai. Mangga kaum dangu sadayana supados teu nyengkolong kana waktos urang kupingkeun wae kumaha cocor carios si Utai ieu. Sok yuk. Akhirnya maneh kartunya udah nembalkeun minggu hareup pukula ditungguan. Maneh ngerti ada. Mangga pangersa mangga. Ayeuna mah genep bulan sakali sia. Lamun teu nyampe genep bulan sakali, eta anak maneh nu ngaranna si Romlah dibawa ku kaula. Terus maneh kumbal ayeuna mah kudu di lembur maneh jelemana teh. Nah, begitu pan perjanjianana gen tos gitu pangersa. Sia. Wah, ngatur ka uing. Awas ya, mun maneh ngatur. Uing dibawa kabehan keluarga maneh. Termasuk maneh. Buat satu hari cuma kau lah arek balik heula. Mangga pangersa. Atuh kaum dangu sadayana geus kitu mah eta jin teh ngaleungit imahna juragan pungat teh geus bihara-bihari deui ayeuna mah henteu kadenge naon-naon. Nu ngadenge teh cuman binatang peuting nu disarada. Jarak saminggu kaum dangu sadayana di lembur eta teh geus aya nu jadi korban. Atuh lembur eta teh mani geger kusabab nu maraotna teh maot ngadadak. Atuh nyampe ka genep bulanna, setiap unggah genep bulan sakali aya anu maotna ngadadak. Tapi anehna kaum dangu sadayana nu jadi buah bibir bicaraan masyarakat teh nyaeta maotna teh diharudung sarung hejo. Atuh kagegeran eta teh nepi ka diomongkeun ku kokolot lemur eta nyakitnya eta bancon. Di mah bancon teh harita kedatangan tamu kaum dangu sadayana ku Mang Iding. Maranehna teh bari ngobrol. Urang mah
jadi aneh kieu nya Iding. Dan di rumah orang teh setahun-tahun ayeuna mah loba nu korban ngadadak kitu nya. Aneh-anehna teh layona teh dibungkus ku sarung hejo nya kabehanana teh. Bah, urang geuningan teu ngarti teh kunaonnya. Nah, jadi nu urang teh ni hareng hengki geuningan ayeuna mah. Iding, urang gen aneh ya mah. Pasti ya mah. Aya nu teu wajar. Bah, urang mikir pasti ya mah anu teu wajar. Nah, bah, kumahanya ari ayeuna si Utai mending semang tahun-tahun geuningan teu balik manehna teh. Kumahanya ayeuna kayaan si Utai teh. Ayeuna manehna geus dewasa meureun nya. Pesantren Abdul Qadir teh. Wah, dari kitu mah bah, urang kelah erek ka ditu nya. Erek ngalongok si Utai kumaha. Manehna teh kabarna da kitu-kitu gen si Utai teh. Urang hiji-hijina bah. Aduh, hari kitu mah cikeut teh yang kumaneh. Ke lamun maneh erek ini maneh ka dieu heula nya. Urang erek nitipkeun we lah. Lumayan yang si Utai ngejengjang babaturanana di pesantren eta. Bah, tapi ulah anu berat tuh banyak. Naon we lah bah. Beas we sakarung. Atuh ari beas sakarung mah kumaha mawana maneh. Emang maneh erek kana naon ka dituna. Bah, ya lah lumayan urang boga rezeki. Lumayan sawah sapetak tadi geus panen. Mesti aya nu meuli. Curangan puan sanajan hargana murah gen bah, ku urang teh dijual we lah. Da urang teh niat erek ngalongok si Uta. Wah, maneh dijual ka juragan Muat. Bah, Ari urusan imah si Utai kumaha ayeuna jadina. wah, bah, manehna mah kitu geuningan. Duit nu 1.500 teh geuningan manehna mah dibatikeun jadi sabaraha ribu. Wah, nggak bisa gitu atuh. Bah, tapi lah geus we da urang cek amanat si Utai. Da dibayaran mah da kumaha urang nagen teu boga duit bah sakitu mah. Imahna teh geus we dibikeun. Baheula teh geus dibikeun we bah. Emang manehna teu ngomong ka Abah? Tuh ngomongna naon eta juragan Fuad deh. Mendingan kitu nya. Juragan Fuad. Atuh maneh teh iraha erek inditna, Ding. Wah, kewe bah lah sakedeung deui. Ayeuna mah urang erek ka imah heula, erek bersih heula bah. Ge geus ke bah, lamun urang geus bersih, erek ka dieu lah nya. Da Abah cenah erek nitip naon bojang si Utai. Atuh arek kitu mah cik maneh geura balik atuh geura bersih heula. Kaburu sore manten deh. Tuh bahnya ampura tuh bah. Kuring teh ngarepotkeun. Ngarepotkeun naon? Cik Atuh kaum dangu kasadayana geus kitu mah. Mang Iding teh mulang ka imahna nu maksudna manehna teh rek bebersih heula. Teu kungsi heula kaum dangu sadayana Mang Iding teh geus ka imah bancon deui. Manehna teh bari pamitan ka bancon teh nu maksudna rek ngalongok si Utai. Hari bancon kaum dangu sadayana sesuai janjina tadi ngeupekeun amplop ka Mang Iding. Atuh geus kitu mah Mang Iding teh brah we miang bari naik delman teh laju maju wae katonggohkeun bari dituturkeun ku paneuteupna pancon.
Ayeuna urang nyaritakeun si Utai kaum dangu sadayana saenggeus maenna teh di ubaran ti pasantren Kiai Abdul Qodir. Saenggeus manehna cager tina luka-lukana teh jeung tina potong awakna, manehna teh nuluykeun di dinya masantren ka Kiai Abdul Qodir. Atuh Abdul Qodir gen neli si Utai kitu mah manehna teh narima ku tangan terbuka. Atuh si Utai teh calakan pisan kaum dangu sadayana, ilmu panemu jampe pamake nu aya ti Ustad Kiai Abdul Qodir teh geus ditomplokeun ke si Utai. Ilmu agamana, ilmu kabatinanana kabeh geus ditomplokeun ka si Utai. Atuh dina peuting harita teh si Utai teh disauran ku mama Kiai Haji Abdul Qodir teh, Dai, ayeuna mah anu ku mama teh geus kabeh ku hidep kasep. Nuhun mama, mama teh tos mercantenkeun ka sim abdi. Dai, aing ngaran ilmu mah kudu di amalkeun kasep. Anjeun gen mun bisa mah kudu diamalkeun eta ilmu teh. Ajak babaturan teh kanu jalan anu lurus, jalan anu bener. Tuh amanat teh ama mah kasep. Nuhun atuh mama, ari kitu mah Bu Utai insyaallah bade dijalankeun. Atuh Utai gen nyuhunkeun widi Utai teh hoyong ngalongok heula Mang Iding. Atuh Utai, Mang Iding mah ari cek hate ama mah manehna teh bakal ka dieu geura. Atuh mama hari kitu mah syukur alhamdulillahnya Mang Iding teh tiasa ka dieu. Tapi Utai, maneh lamun erek uwi balik heula, maneh omatnya sarati mama teh ulah naik naon ti dieu ka lembur maneh teh. Walaupun jauh, maneh teh kudu lempang. Nah sanggup kasep. Sangem pisan mama ari kitu mah. Tah cik we ayeuna mah geura istirahat ka ditu. Nuhun mama, hatur nuhun mama. Keur anteng ngomong kitu kaum dangu sadayana di luareun imah umina Kiai Abdul Qodir teh aya nu katrok kana panto. Manehna teh bari puntenan. Punten. Assalamualaikum. Atuh ku mama Kiai ajengan Abdul Qodir sareng si Utai teh dijawab, Waalaikumsalam. Tuh Tai tinggal cik sahanya anu di luar teh. Mangga mama. Atuh geus kitu mah si Utai teh nuju ka lawang panto bari tulakna teh buka kuletrak atuh. Kebeg atuh ari si Utai teh lawas ti lawas teu ningali Mang Iding, manehna teh mani bagja. Atuh saeutikna ngerangkul si Utai ka Mang Iding teh. Mang Iding ya teh. Ya teh Utainya. Ayeuna mah meuni kasep kinian teh. Ari si Mamang mah biasa wae nyareos kitu teh. Tuh mangga tuh Mamang kalebet. Teh. Ya lah, yuk angka jero heula ayeuna mah. Mangga tuh Mamang. Yuk kalebet. Atuh geus kitu mah kaum dangu sadayana
Mang Iding teh kajero imahna Kiai Abdul Qadir atuh tekung silila manehna teh ngobrol teh panjang lebar. Ngobrol teh maksudna si Utai teh rek balik heula ka lemburna atuh ku Mama Kiai Abdul Qadir gen diizinan si Utai teh. Ngadenge kitu Mang Iding teh mani bunga kacida. Ngadenge si Utai balik heula mah kitu kaum dangu sadayana obrolan Mang Iding, si Utai jeung Mama Kiai Abdul Qadir. Atuh sarengse ngobrol lama maranehna teh ari istirahat heula kabehanana teh. Mang Iding di kamarna si Utai milu sarena teh. Kitu kaum dangu sadayana kejadian di peuting eta. Poe sukna kaum dangu sadayana si Utai jeung Mang Iding teh geus arinit di pasantren Mama Kiai Abdul Qadir. Manehna teh laleumpang atuh kaum dangu sadayana. Da si Utai gen nyaritakeun persyaratanana ti Mama Kiai Abdul Qadir. Atuh Mang Iding teh ngadenge kitu teh satuju wae manehna gen milu leumpang. Tapi tetep Mang Iding teh dina hatena masih kene aya nu ngaganjel. Maneh teh ngagerentes kieu. Nah hanya Kiai Abdul Qadir teh nitah si Utai teh leumpang balik. Duh aya naonnya ari kieu mah. Wah, tapi uring mah erek ieu we lah. Da mungkin Mak Kiai teh nitah si Utai leumpang, pasti aya naon-naonna. Kitu gerentesan hatena Mang Iding teh. Tuh Mang Iding ngarentes kitu teh bari leumpang. Dibaturan ku angin nu sepoi-sepoi. Wah Mang, tos erek dohor Mang ieu teh. Kedeng digen magi lembur. Tai. Oh. Emang di payun aya lembur Mang? Aya tai. Nuhun Mang. Geus erek nicak ka waktuna lohor ya teh. Urang neangan tajuk we heula nya Mang. Ayo atuh teh. Tapi kumahanya? Kumaha Mang? Waktosna seep. Heueuh kaum dangu sadayana. Waktosna seep. Insyaallah lain waktos urang lajengkeun deui. Kuring Mang Aduy nyuwunkeun dihapunten. Pilih dongeng si Utai ieu seueun pisan kakiranganana. Amit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.